salah aja teh ka mana tuh aja mah ya enak tuh kade kalau iya dikonsultasi ayo tuh mas ngobrol ieu haji boga imah kieu mah keur carita bae mah jeung mobil loba segala toko itu teh ka mana dan di mana eta masa nunggu guruna sekolah tatanya usaha bae lain imah haji serius antaran kula geus tidur di suk-suk ya hulu jadi suku-suku jadi hulu sejasa dengan dunia ya Masya Allah kalau mengadengkan kiai-kiai segala wali-wali anti dunia nggak asup kalau kata asup tak kos gitu tetap ayo boga mobil yang boga imam mewah lah kata kamu teki uci ngomong segala wali-wali yang tersegai mah kos gitu ke sebuah wakang ngaji mah kan itu gimana kata Bang Haji bayi ada guru kumaha tuh guru gitu cuma dagang baik iya dagangnya aja bangun Bang Haji mah rugi lah teh gitu bantu sia ka dedei ku ari halanan malah ka dedei kenal pula ka dedei nah datang gadenya sekali doakan bener sia bener lamun bener hayu ngilu jeung mengaji ka mana tuh ke Gunung Kawi deukeut bener itu bat kita milih nek ngaorai nek monyet nek babay nek babi atuh babari teh bakos kitu mah tuh nggak selalu guna ngawarung gitu dikira atuh sia angel keneh bakos gitu syaratnya kumaha lah syaratnya mauhna naon keluar ti agama Islam mencit anak hiji gitu doang geus bere anak hiji yeun deui habak geus bae hiji atuh pun kos kita ya itu sanggup gitulah lamun sanggup atuh teh naon aing ngabejan mendek itu aing diantar ku aing geus jadi utusannya anak pugu aja ngos aing ge rasulnya anak aing ge rasul syaitonir rajim lagi satu lah musyawarah heula tuh sia jeung pemajikan cawa tah eta nasihat setan tah nasihat setan teh kos kitu tah Masya Allah karim Gusti Allah lantaran ieu mah ustad anu susahna anu tadi masa pira sakola nangan sakola SMP doang datang ke SMA aja teh dilanjutkeun nyana ngawarung jaka pabrik atuh sakikituna bae akhirna brus ka Gunung Kawi ban ngagejelug akidahna itati wa bi'ali badamu takidi minum usara minum duriju bidamin makana jazai nasatu lakum antuklifuni bisuin fidawi rahimi iblis datang ke jelema-jelema anu memang bisa dipengkol-pengkol ku iblis nyana datang tiba heula terus datang ke zaman Kangjeng Nabi Urah nyana datang ke Abu Jahal nyana datang ke Abu Lahab nyana datang ke berbagai jelema-jelema anu boga hasud di jeron boga kibir di jeron boga ria di jeron dikembangkeun ku iblis datang iblis Jahal naon eta Muhammad make jeung ngajak mangeranan ka Gusti Allah pangeran urang deuk dikamanakeun sok itu goledena Uza Manat mun haju ente Jahal mangeranan ka pangeran nu ngaran Allah nu kuari keur disampaikeun ku Allah aja Muhammad ai pangeran urang deuk dikamanakeun ieu teh pan lain sambarangan pangeran ge ulah sageunana kitu ka Muhammad kuari mah kieu bae bener eta pangeran Allah teh pangeran bener tetapi tetep aya deui pangeran salian ti Gusti Allah saha cik Abu Jahal teh eta pangeran jin
setan eta pangeran. Oh cukup bujal sok macem-macem saya besok aja lu iman baik ulah gitu cek setan ya dengeke asupkeun ke jero hati anjeun jahal bejakeun ke anak buah anjeun bahwa bener Allah teh pangeran ngan Gusti Allah mah pangeran teh nu ngadamel manusia tah jelema nangieun pangeran Allah tah eta hewan-hewan dawab nangieun pangeran Allah tah eta bangsa an'am pokona mah hewan-hewan nu kos karan itu tah eta nangieun Allah seluruh hewan aya di kebon di leuweung di laut eta ngaranna buatan Allah yuk aya deui pangeran jin iblis sarua eta tah kadieu keneh etatnya nama ngadamel nu sok ngarusak mau gajah uwa teh eta badannya iblis sia ada ulah salah bangsa nu sok ngarusak lah orai kalajengking eta nangieun iblis berbagai kagorengan tak eta menangin iblis model kumaha cek kabujal model lenong anu sok ditakolan teh tong ting tong tang ting tong gambang ngaranna tak eta teh nangin iblis bejakeun aya deui nu kos bedug tapi ditutupan dua nana blak naon sia eta ngaranna kendak tah eta nu kos kitu ngaranna buatan iblis nu sok dicekel ku raja dangdut teh naon tah ngaranna teh tuh nyahoan kabeh jauh sok ngadengekeun tah eta bejakeun buatan iblis nu kos kitu tah nah anu sok dipencet aya sorangan teh naon aju aya ngigelan awe sorangan naon ngaranna cepat sesok teh jauh bae aya ge jauh di atas sia lah sia isin no ga bejakeun tuh organ tak eta teh buatan iblis bejakeun bangsa persururan nusok ditiup teh adu diangkat-angkat teh naon teh pangaranna tuh suling nyahoan sia teh nyahoan aing sih sebenarnya eta buatan juri sarua bae tah nu sok dibawa ku si Betty teh anak ayam turun 10 tongtrek 10 mah tereh pae hiji tinggal 9 tereh geus eta nu turun 1000 angel tah mah tah hayang datang ka beres anak ayam turun 1000 mati hiji tinggal 999 wah angel keneh geus bere duit geus kita ilit angel tah mah geus aya 10 mah tungguan geus kurang eta geus sarua buatan iblis nu kos itu buat iblis jaipongan buat eta cak iblis ya mere nasehat mere nyaho ka Abu Jahal eta mere nyaho tah bangsa nu kos karar itu tah buatan iblis tah lamun salat puasa zakat teh tenang Allah masjid eta nang Allah tah nu kos kitu tah mushola majelis salim pasantren eta nang Allah tah lamun nelayan nang jurig tah mun di jati teh tah nu di jati nelayan tah eta teh meunang setan tah nyieun tah cak iblis ye tah urang jadinya hopan ngaji tafsir bener teh nah bener teh anu sok kadinya saha kan sia sarua bae sia ngabenerkeun ongko asup ongko aya di dia gini sok asup kadinya nyaho geus aing hulu-hulu na teh geus salaman jeung aing lah pokona nyaho bae pokona mah potongan kitu potongan nelayan gajeun buku mah sapotongan kan jelema teh kapanggih jeung ieu mah potongan mushola ye kapanggih jeung ieu masjid ieu potonganna ye ieu mah potongan mushola lain masjid lain ye oh ieu nelayan ye ya watusan nelayan potongan bukna gitu lain deui nu sok nelayan pokoknya mah tina cukuran lagi geus kadele orang ini katempo atuh jelema mah geus pokona moal bisa dibobodo bae teh tah eta nelayan teh eta manang setan kos kitu
emang aya naonan di jero ulah loba omong di jero nelayan si aya nya mah ka ditu bae geus dia ka jero si asup ka ditu geus make pakaian make samping make baju koko mawa sol make sorban jero sia ge kapanggih ku sia di ditu anu hidung aya nu putih aya pokona aya we jadi kadinya mayar pokona mah sia mau duit we ka ditu geus kan nelayan bakal kapal emang dia nyaho lainnya pemain seru bae tah dibejakeun teh ku iblis oh atuh aya kitu mah iya ieu teh jahal lain ti kuari bae anjeun mah sebagai penerus generasi penerus ti baheula di zaman Nabi Adam terus Qabil ngabunuh Habil tak eta teh nang pangeran setan ngaranna terus datang ka dieuna terus ke pangeran setan teh geus ngacak-ngacak keturun di utusan Gusti Allah Rasul ngaranna terus datang ka belah dieu Kangjeng Nabi Musa kang terus datang ka Kangjeng Nabi Isa datang ka Muhammad tak eta teh Muhammad teh bener emang Rasul Allah pangeranna Allah ngan aya deui pangeran salian Allah setan ngaranna sok dibahasakeun jin geus sia mah eta bae pangeranna ulah ka Allah kadinya bae emang nyana ge pangeran eta teh bersekutu jeung Gusti Allah pangeran setan teh bersekutu jeung Gusti Allah kitu ngajungke ka ditu da kumaha cak Abu Jahal teh ulah hese lamun tiama aya hiji pabrik kemudian eta pabrik geumeun eta munajat ka pangeran setan beulikeun coba ge kotok putih kotok hideung embe hideung embe putih pencit didinya demi pangeran setan pencit didinya engke ge aya petunjuk-petunjukna engke eyang anu engke ge aya petunjukna tu pangeran setan ge teu cicingeun atuh teu cicingeun pangeran ngaranna ge ngabogaan anak buah engke ge aya ge nu nyurup engke cirina anu sok tebak-tebakna nu sok make gelang bahar bakal make ikat kumisa biasanya aku bisa getilok di setri kuna serem jadi kuna nyarupaan ka setan terus anu kumisna gede eta teh sarupa jeung setan coba si acak nu kumisan teh hati gitulah setan teh ya Allah ya Rabbi Gusti Allah aku janggot itu geus teu diurus buuk teu diurus sarawigan mun urang neuleuh buuk da teu diurus kumisna teu diurus janggotna teu diurus atuh huntuna geus teu diurus matana ge geus kitu hi semu beureum tah eta teh utusan pangeran setan bisi aya engke di lembur eta utusan setan tanya enak ajubah ninget menjal tutupan di mana ujang di mana abdi di bojong di mana di dinya pengkolan aya naon anak aya naon iya dagang sepatu iya tengaju eleh ku batur saingan tenang ke urang ge boga pangeran ya ke lagi senget aya naon manggil kula ulah keur istirahat di Gunung Kencana dipanggil anak aya naon iya urang bojong minta tulung unaon dagang eleh saingan gampang belum lu tetanggana
setan goblok biasa tuh aya kudu dibeuleum atuh mah musuh polisi tah bokos kitu mah tuh ditikep bahasa beuleum teh lain dibeuleum make seunut ceng bojong aya carana bisa dibelum imahna, bisa dibelum perusahaanna, bisa dibelum teh dibelum semangatna kumaha ujang dek meulina bae mahal atuh dibelum kabeh ujianana ujang anu bakal maju itu anu bakal ngajejas kitu bae eta mah hitung-hitunganna geus kalau udah istirahat deh ka Gunung Kencananya siaga setan juri takos gitu ceng oh di kemana ya hayang ke tarif-tarifna ayah hayang puas kali tuh ke Gunung Kawi puas tau gak dek na monyet dek na orai dek na bedul babari teman di Gunung Kawi eta utusan syaitonir rajim ayah utusan-utusan anak di dia mun daerah Banten ayah di ditu di Cibeo kan itu terus kan itu Baduy dah jangan dek ke Baduy kan itu sarua bae tege di pangeran setan-setan kene teh hayang lu rada deket bae di dia atuh aya di dia geus boga utusan-utusan anu di gelam aya di dinya diturut aya pokona mah di araraya unggal daerah ge atuh ja utusan Gusti Allah pangeran aya nu kuari tata jadi kiai jadi ustad atuh ieu ge sarua pangeran setan ge nu kuari jadi mbah-mbah dukun atuh araraya di mana ge tak usah hese-hese deuk neangan pangeran nu mana abeh babari manusa kitu wae oh kitu nya jaga puja wah itu bejakeun ka masyarakat di situ Cikupa bejakeun tuh iya horeganan ayat Gusti Allah nu kapali memantak ayat ieu teh diturunkeunana ieu ka kaum zanadiqah ka kaum zindik anu manehanana nyaritaan Allah taala khaliqun nasi wad dawab wal anam wal hayawan Gusti Allah mah ngadamel manusia, ngadamel sato, ngadamel ingon-ingon jeung berbagai hayawan-hayawan nu bararagus. Wa iblis khaliqus siba wal hayat wal aqarib wasurur iblis mah pangeran nu ngadamel sato-sato galak kaya ning mau, kaya ning gajah, kaya ning bangsa buaya. Itu keneh bangsa orai-orai timimiti orai nu laletik datang ka orai nu guleude kala jengking kitu keneh nu bangsa surur-surur nu garoreng-garoreng anu bangsa nu pas diigelan di jogedan eta teh buatan iblis ya Allah kulantaran kos kitu turunlah ayat ieu waj'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum kafir-kafir dijadikeun ka Gusti Allah teh dijadikeun sebagai syuraka tegese jin tetapi ngamanana lantaran suraka jadi maf'ul sanin jin teh lillahi maf'ul sanin suraka maf'ul kadua maf'ul awal jin jadi badal jadi berarti ngahartikeun wallahu a'lamu bil muradih eta para kafirin-kafirin teh ngajadikeun ka jin sebagai suraka ka Gusti Allah jin teh setan teh dijadikan syarik dijadikan sekutu persekutuan pangeran antara jin dan Gusti Allah itulah kafir nganggapnya Masya Allah jadi ngomong nagengis bae ulah saling mendahului lantaran ieu ge sarua pangeran Gusti Allah pangeran atuh setan ge pangeran geus bae kuari mah urang papada-pada bae lah ulah sok make silih sigeng tah eta teh kafir teh boga anggapan seperti eta
bahwa jin eta anu rusak anu nyieun sok rusak sebagai sekutu Gusti Allah dianggap pangeran keneh, padahal mah wa khalaqahum jin teh nangieun Allah hanya dianggap pangeran, nangieun Allah makhluk keneh teh, tapi ku kunam gitu ngaranna ku Kristen, ku Yahudi, ku Protestan, ku Katolik, ku Buddha, ku Konghucu, ku kafir dianggap pangeran nya teh. Cek Nasrani jaing mah teu mangeranan ka setan. Kunaon atuh nyana nyembah ka patung ka batu? Eta teh seakan-akan nurut ka setan, sebab cak setan sembah batu ku sia. Sembah patung ku sia. Sembah makhluk ku sia. Nang saha eta jana nyembah ka makhluk nang saha nyana nyembah ka batu jeung ka patung lamun lain perintah setan. Berarti nyana teh nurut ke setan sebab nganggap bahwa setan sebagai sekutu Gusti Allah. Itulah anggapan para kafirin. Naudzubillah min. Padahal wa khalaqahum nangieun Allah setan ge. Deuk kumaha deui atuh make jeung di pangeranan. Cek cenah henteu mangeranan ka setan, kunaon nyembah ka patung. Jangan aing mah mangeranan ka iblis, kunaon nyembah ka batu. Jaing henteu nyembah ka jurig, kunaon atuh nyembah ka makhluk. Setan teh parentah setan, nasihat setan teh kos kitu teh nyana selalu memberikan nasihat. Urang keur cicing menel motor bararagus, mobil bararagus, warung gelede asup ka supermarket mamani tarariis gunakeun jasa. Kunaon ai urang boro-boro boga mobil mewah, mobil teu mewah ge teu boga, motor ge teu gablek. Cicing di imah anu butut pemandangan sehari-harina motor sakitu baragus ka mobil sakitu baragus ka imah jeung kumo ka Jakarta balik kurang ka imah diuk boro-boro di kursi anu bagus diuk di bale ronggang balena ge mending ronggang ge haji tumbilaan nya ronggangnya dicokot tumbila sial jasa pat. Kunaon ieu nasib aing kos kieu mulai setan datang ke jero hati. Cek ikan zaman modern aisyah kunaon cicing bae kuari mah zaman teh geus global, era globalisasi. Tinggalin lamun kuari hirup teu boga motor teu boga mobil. Cek jalan tiapan geus berusaha tapi sepan ya tuh usaha dah ulah datang ka warung kos gitu doang nggak warung kos gitu doang mah tuh datang ka irah ka beli mobil ka beli motor geus ka mana atuh deuleu batur tanyakeun ge ka Pak Haji anu nyana nu mantap imahna mewah mobilna loba usahana maju tanya loba tatanya tuh jelema mah kudu loba tatanya. Gusti Allah ge nyebutkeun sing loba tatanya. Waduh teh setan bisa kos kitu teh. Setan ngana setanana. Ieu loba tatanya da naon ge. Teu tatanya mah beres. Tuh deuleu dina Al-Qur'an fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Eta setan eta. Nyata. Oh kos kitu nya datang nya ka dinya Assalamualaikum. Salam. Haji teu kaung mana? Tuh haji mah. Ya, enak tuh kade, kalau iya dikonsultasi. Ayo tuh mas. Ngobrol ieu haji boga imah kieu mah cerita bae mah jeung mobil loba segala toko eta teh ka mana nang di mana eta masa nunggu guruna. Sekolah tatanya usaha bae. Lain imah haji serius antaran kula geus tiduduk di suk-suk ya hulu jadi suku-suku jadi hulu. Sejasa dengan dunia ieu Masya Allah ulah mengadengekeun kiai-kiai segala wali-wali anti dunia geus teu asup bae teu asup. Mun teu asup teh kos kitu teh tetep aya boga mobil we boga imah mewah lah eta komo teh ki uci ngomongna segala wali-wali lan tersedia mah. Kos kitu geus bawa ka ngaji mah ka ditu. Ieu mah ka Mang Haji bae da guru kumaha tuh. Guru kitu ieu mah dagang bae. Ieu mah dagangnya jabangeuna Mang Haji mah rugi da teh kitu. Batu sia ka dedei kuari halanan malah ka dedeyakeun heuh kula ka dedei nah datang ka dinya sakali doakan bener sia bener lamun bener hayu ngilu jeung mengaji ka mana tuh
anu gawe deket hebat kita milih nek ngaorai nek monyet nek babayang nek babi atuh babari teh bakos kitu mah tuh nggak selalu guna ngawarung gitu nek kira atuh sia angel keneh bakos gitu syaratna kumaha lah syaratna mah naon keluar ti agama Islam mencit anak hiji kitu doang geus bere anak hiji yeun deui habak geus bae hiji atuh pun kos kita ya itu sanggup gitulah gitulah lamun sanggup atuh teh naon aing mah ngabejan mah mendek itu aing diantar ku aing geus jadi utusannya anak bubu aja ngeros aing ge rasulnya anak aing ge rasul syaiton rojim geus atuh lah musyawarah heula tuh sia jeung pamajikan tah eta nasihat setan kana nasihat setan teh kos kitu tah masyaallah karim Gusti Allah lantaran ieu mah ustad anu susahna anu tadi masa pira sakola nangan sakola SMP doang datang ke SMA aju teh dilanjutkeun nya ngawarung ja ka pabrik atuh sakikituna bae akhirna brus ka Gunung Kawi ban ngagejelug akidahna kuari mapan ustad tad apa lain ngaji teh kudu boga motor besat